Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beuleujeun anjing sadayana, Bapak, Ibu, wargi anu kusim goreng dipika hormat, serta acanna hayu urang sanggekeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepanglerai dina ieu acara. Lapangkam nama abdi Regina Nura Sofyani. Para hadirin anu dipika hormat, dina waktu ieu simkuring bade ngadugikeun kumaha pentingna urang sadayana ngajaga kebersihan lingkungan. Urang sadayana kedah ngajaga lingkungan supados henteu seueur ngarugikeun ka urang sadayana. Urang kedah sadar babarengan yang lingkungan ngahirupkan tempat hirup, habitat anu kedah urang jaga. Lingkungan anu dicingcingan ku urang ayeuna laun-laun mimiti rusak lantaran runtah-runtah kotor anu dibuang sembarangan. Kebersihan lingkungan perlu dikuatkan pikeun ngahasilkeun tempat hirup anu layak jeung nyaman. Ngajaga kebersihan lingkungan oge perlu dilandaskeun pikeun nyegah jalma tina penyakit anu rawan muncul nalika musim hujan. Sabaraha seueur runtah anu aya di Indonesia dina tahun 2024? Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Indonesia menghasilkan 33,78 juta ton runtah sepanjang tahun 2024. Pikeun kacatat data tahun 2024 dengan ukul ngumpulkan 311 data kabupaten atau kota. Sedangkan Indonesia jumlahnya aya 514 kabupaten atau kota. Ku kituna urang kudu biasa ngajaga kebersihan lingkungan. Kawas mican sampah dina tempatna. Nyiran pamengkaan plastik sareng gotong royong. Urang kudu cinta kebersihan. Maka henteu urang bakal bersih. Sadayana anu hadir sakitu biantara pondok abdi milih aya basa anu teu jelas atanapi kecap anu teu merenah hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.